Uning isin uning di waduh ini onong. Kenapa lain masakan? Tradisi atanapi budaya nikah mah estu pikeun nganjeurkeun kualitas urang ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya kade regepkeun eta amanat ti uang kitu ka acara wae ayeuna geus pangkotan kieu teu boleh dikukuntit eta ku sini teu boleh ka mana-mana hayang milu eta teh nanting di mana teh suawalak ti cicingna ayeuna nya amboh yo nya lindek milu ngajemput Karet ieu kemana jalan aja? Oh jalan oh ya buruk Betul nanti betul. betul tidak pun Alah. Goblok menikah hamperuan. Oh, coba eta naon 30 kilo di hidung kita. Ini sekarang hiji. Nyata maglem cek ayo ge geus goblok mah. Tapi ulah salah bah. Naon? Kieu oge paheula mah juga si Gisel beubeung. Menurut Gisel di mana? Lain ayeuna tiga jahe menang mek pergi ka gara-gara mani. Geus apolo Model, da beres lain nanya ieu. Ari penting sabaraha ribu ngawirin ya eta teu kaburu aing teh. Boga perintah di Haji Dadun saya ge bohongan ukur 2 kali. Pantu tas bae namun semua barahara. Eta ieu sabaraha rampasan. Apan aing teh menang piutus cenah titahonangan tapi teuing ka mana? Kita ngejemput itu cenah tuh juragan pameget sakula warga. Ayeuna tanyakeun heula ka dieu ka Bapak Hajat tuh. Lah siana. Cok nitah ka aing naon. Dirinya mah sok wae. Apa era? Ayo sok wae. Wantara tau ge man panera. Naon masalah era? Apa aing mah teu nganggo gamis. Da ieu teh tempat pesantren. Coba rusuh. Pakai kutang dibalik di luar dipakai asli tuh. Aing teh dengan kutang aing nu asli teh di mana nu na poho deui nya eta lah Gusti. Calana kos ABG emci. Ulah salah sia teh. THR keur aya bumi ti pajahat. Bapak Hajat. Maksudna mah kemana? Aya sampeureun heula tadi di dieu diungan teh aya naon gitu. Deui sok sangok. Naon? Uning
nyonong. Sanelah aing maksakeun Oh, maksakeun sok sasalaman. cager pajak. Ini eta pahajat aku. Kawan ku bebengotana dibungkus make selempak. Salah masang ke nu kitu teh. Bongot di nu kituan ai syukur oromehon tadi urus. Ayo. Mata ulah hayang geuralah PPKM teh. Naon Aing oge rugi kamari dipulangkeun pamajikan kami tohan eta ka Paraba. Ai sok atuh tanyakeun di dieu kasih neng tah. Riungan aya naon di dieu kitu? Aduh ya menempatkan ini mah gidir tuh. Cager ji. Aduh. Ih, kunaon maneh ji? Curi. Maneh teh lewe. Lewe apa syuri? Aduh aing kotaran iski ya Allah ya Rabbi. Cager oh syukur aing cager mah nya gagak waringkas keneh ya Allah Gusti Agung. Pepotongan aing Kenae, tong dicung carikan da hirup mah peurih. Ai kadua mah tara diheula mah tong baheula ge ulah ditolak. Aing teh. Gusti nu aku. Eta budak aing kok diberi bieu. Alah. Moal di kumah 7 tahun sia ku aing. Asupkeun. Cager baji. Salah asup. Anu teh, lain di dinya ka dieu, di dieu ka dieu. Maneh teh ulah barang cekel da maneh mah buhaja sok. Cekelna keur make baju barilu teh ari-ari wae pager bagus jeung pager ayu. Ayo jadi pager awi teh gararawe pager. Syukur aing calalageun mah bungsu wajib tong lewe atuh ah neng masuk isi lagi mah ya lewe. Aduh, neng eta. Foto model. Kawan tuh mana yang ngejedok di gigiran air, jadi ketumpu. Gelis bungsu, Pak Haji, Bu Haji, antosan sakedapnya. Pribados merenon sareng si Abah, badai ngangkir itu panganten pameget, terus janten caroge, sakula warga saidar-idar sagejalan. Tong lewe, teresep aing mana pemaneh lewe. Sing kuat, sing